Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng enjing atanapi wilujeng siang sanayana temida berulang kali anu memang anu melaksanakan kegiatan belajar mengajar langkungan dari begituna dina dari ieu panggilan Bapak salaku pangantik bahasa Sunda saja ngabugikeun paparan materi anu aya panduan patalis sareng materi bahasa Sunda kelas 12. Supados teu nyangkong kana waktos, mangga urang samiguan garapan anu bugaran dina pangajaran bahasa Sunda anu parantos kaudingan kabina di kelas 12. Alhamdulillah Bapak biasa patepung lawuh pakrong jongkok kalangkungan media pembelajaran sanaos tetep di kelas. Kukituna mangga urang garap dina atanapi urang garap ieu materi yuyut salam program anu parantos didugikeun ka salira dina waktu nu kadeuka. Garapan urang dina dalem ieu nyaeta bahasan ngeunaan tradisi Sunda. Naon anu disebut tradisi Sunda atau naon anu disebut adat istiadat Sunda, oge naon anu disebut budaya Sunda. Tadi perlu hidup perlu hidup nyaho yen urang teh boga adat istiadat, boga tradisi anu memang terus ngabaju terus aya dina diri urang Sunda khususna. Nu disebut tradisi Sunda teh artina kebiasaan anu geus biasa atawa lumrah sarta manut nu dilakukeun ku masyarakat anu aya di wewengkon Sunda. Tradisi Sunda oge selalu artina yang adat istiadat Sunda. Kecap adat istiadat dina bahasa Arab nyaeta dina kecap adat anu artina kira-kira saluar di kebiasaan atawa cara. Jadi bisa diciptakeun yen tradisi atawa adat istiadat Sunda artina mah saluar dina kebiasaan atau hal anu geus lumrah sarta manut dilakukeun ku masyarakat anu aya di wewengkon Sunda sarta bisa oge kapangaruhan ku tradisi luar seperti tradisi Jawa dan tradisi Arab. Selanjutnya anu disebut budaya Sunda nyaeta cara hidup anu tumuwuh jeung dipiboga ku masyarakat wewengkon Sunda sacara serta diwariskan secara turun-temurun, nah, atau di generasi ke generasi, di peragan ke peragan. Jadi memang budaya Sunda sifatnya turun-temurun, yang diturunkan diwariskan di generasi, di peragan ke peragan, di generasi ke generasi. Tadinya budaya diwangun tidak sawara khusus seperti anaknya, nyata diwangun ku religi atau nanti kepercayaan. Memang ayat turun-temurun gitu teh dibahas jadi animis, dinamis, totamis, samanisme. Nah, dugi ka ayeuna pasti kena nerap, pasti kena aya sasana saena geus dililit ku aya agama. Tapi tetep eta warisan budaya nenek moyang urang baheula pasti kena ieu dugi ka ayeuna. Nu kadua aya ieu sistem pamerintahan, sistem politik tentu dugi ka ayeuna masih aya kene. Nukatilu ilmu pamawaruh kabisa kanyaho kawaruh nu dipiboga teu sifat turun-temurun dibaleula aya ilmu palak ilmu ngeunaan cara urang ngalaut di laut pasti diturunkeun ayeuna ilmu pamawaruh ngeunaan cara-cara di sana urang rek izin neangan laut ka tengah laut tah aya ilmuna dina arti yen kumaha ieu kudu beurang kudu peuting kudu kamana nu ditujuan jadi saja pasti kana hirup di daerah-daerah basisir anu katilu bahasa tentu bahasa mah bahasa urang Sunda tentu urang kudu bisa kudu nyaho kudu ngarti kalayan kudu dimulai ku urang sabab luput jeung handapna ajeun di Sunda kade gumantung ka salira ka urang Sunda salahnya ulang ngandalkeun ka batur tapi kitu deui urang mulai bahasa Sunda pon kitu deui kasadinya anu ayeuna masih keneh hirup di tatar Sunda anu memang boga unsur kaendahan sabab lamun teu jeung seni mah endah rupa-rupa seni
ayeuna pas aya di mana-mana khususnya di Tata Sunda ieu urang mulai dan memang kita turunan bukan urang baheula. Sistem pakasaban bahasa Indonesia mempunyai sistem mata pencaharian hidup bahasa Indonesia. Urang ayeuna nanti petani terus turun-temurun dalam pertanian di sana. Teknologi di pakakas bahasa Indonesia sistem peralatan yang perlengkapan hidup. Lamun dina bahasa antropologi mah itu disebut bahasa universal, itu unsur budaya. Tah ieu anu ngadadasaran turun-tumurunna budaya Sunda ti generasi ka generasi. Salah satu contoh di sana bentuk fisik. Anu jadikeun karangan bahasa nyaeta saling set padeut ikat. Ya ikat kayak bapak buat. Aya di pedaran karangan anu judulna saling set padeut ikat. Saring set di mimitian kemudian bagi halutna ya kita carincing pada saring pada kancing saring set pada ikat artinya orang bersiap bikin tanda makanan. Aya budaya ngurus warok, aya budaya sunatan, kawinan, budaya renggong, ngabumban, jeung rea-rea deui. Hal-hal di luar teh asup kana bahasan tradisi jeung budaya Sunda. Tina sababaraha contoh bahasan di luhur aya tradisi anu jadi ciri khas kota Banjar. Urang saking urang Banjar, wayahna indah kudu apal. Jadi antarana aya nu disebut ngabumban. Di mana atuh ngabumban? Ya tradisi minangka ritual pikeun ngabersihkeun diri anu biasana dilaksanakeun sataun sakali dina tanggal 14 bulan purnama. Salah saya di Wongkon anu masih ngalaksanakeun ieu tradisinya ada di Wongkon Batulawan Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Kalau kitu tentu hidup perlu ngayakeun panalembutikan ataupun perlu datang ka eta kegiatan tradisi budaya ngabumban dan jauh di maka Batulawan lah kadinya. Mangga satahun sakali sakenaon maksud ieu tujuanna. Jadi antarana sebab didinya aya ritual mandi 7 sumur, terus didinya aya kegiatan-kegiatan saja. Intinya mah bikin ngabersihan. Kalau mandi teh ngabersihan. Ngabersihan apa tuh? Di antaranya lahiriah nama meureun ngabersihan awak urang, batiniah nama meureun ngabersihan penyakit-penyakit anu kotor-kotor anu aya dina diri urang. Tah eta dibersihkan silokana ku ngalaksanakeun budaya ngabumban. Eta ieu nu disebut ikat. Ya. Ikat dengan kata ikat kata Nabi sabunkeun. Salah saya silokan yang kurang Sunda teh kudu sabunkeun, sareundeg, saridel, sabobot, sapihanian. Tingkatkeun persatuan jeung kesatuan. Sabab cara ningkatkeun persatuan jeung kesatuan bakal ngawujud kakuatan. Tadi ikatnya dihijikeun ditarikeun. Nu disok di talian ikatnya dinasirah. Sabab dinasirah teh komplek pisan sebenarnya kudu ngahiji kudu dihijikeun naonan rumaha boh pamadeg boh itu boh ieu mantak muncul istilah musyawarah mufakat eta ngahijikeun pamadeg dibeungkeun iket silokanna dina sirah salahna daya aya ngurus orok cenah ieu mah rupa di tradisi ngurus orok biasana orok sok atau nabi bayi lah sok diurus usaha ya istilah nama mun di leuweung sok kudu lumberan atau nabi paraji kan itu si paraji sunat di mana paraji atau nabi lumberan sok ngurus orok ya di antaranya sabadana gubrak orok ke alam dunia bisa gedengeun memang tradisi memang enak saya 48 tradisi agama Islam ulah kenca ulah katubuh adat ulah kenca koma tah sok diurus heula sabab indung mah bisa ngurus sabab kakaran ngalahirkeun sabab aya ngalahirkeun teh aya dua kemungkinan atau aya dua hal lamun teu mau hirup sabab jihadna istri mah dina ngalahirkeun kugituna panginten boro-boro ngurus orok tah dieu indung budak ngurus orok di antarana hiji ngurus balikna atau napi ya hari-harina bali orok biasana sok aya dikubur aya nu dipalikeun deun dina kendi terus dipurulukan kubuyah jeung konenging sajabana
aya nu dikubur, aya nu dipalingkeun. Naon bedana? Numutkeun katerangan ya tongge orok ali-alina atau nabi balik nabi kubur eta budak teh cenah moal jauh di katanya kuliah di dinya. Da memang orang Sunda masuk itu aya istilah pungkung ngaliuk mongkok ngaroyong. Tapi aya pun paling keun cenah sina lampar jangan kita lamun geus dewasa teh sawawa eta budak teh bakal lampar hirupna bakal jauh nyabana jadi saja bana jeung saja nabi. Ya. Mangga yang rajin deui hanca anu katiga. Anu katilu dina acara adat di antaranya ieu katingal geus salinanya di adat perkawinan. Dina adat perkawinan orang Sunda aya samemeh nikah, supra nikah, oge sabadana akad nikah. Samemeh akad nikah aya acara adat. Kon kitu deui sabadana akad nikah aya acara adat. Anu intina mah sarua pikeun nepikeun rupa-rupa wejangan siroka anu diwangun berupa-rupa kegiatan mau dina wangun bahda mau dina wangun sungkemna sawerna kopi itu sanes kantor kaitan dengan bahda sabada akhir seueur pisan sabab eta dibungkus ku siroka perlu kurang dibuka jeung dibuat artinya. Salajengna anu kaopat acara sundatan tadi anu pangitan keur budak lalaki mah hiji peristiwa anu mah dipohokeun sok sanaos memang dipohokeun sanes anu lalaki rumpul tapi aya oge istri nu disunatan walau alam mangga ka ditaroske. Di antaranya dina acara sundatan ieu sok aya istilah turun mandi artinya eta panganten teh samemeh di sunatan teh sok diabring-abring heula dimandian kaya tempatnya di antaranya sok nganggo kesenian nah ieu di antaranya aya diskusi singaan ieu di wewengkon Subang ieu eta urang kali deueuh nu paksingan eta teh anu bade disunatan diabring-abring engke dina waktuna dilaksanakeun sunatan eta parantos kauningan kasadayana. Salajengna nu pamungkas atanapi anu salajengna aya istilah ngabumbang sakumaha yang kalau didugikeun Kota Banjar ngagarakan tradisi Sunda anu memang aya di wewengkon Batu-Lawan nyaeta acara ngabumbang utamina dina waktu saking 14 bulan purnama nya dina prosesi nama aya kegiatan-kegiatan di Sunda oge aya kegiatan ritual mandi ka 7 sumur anu intina daya sanes seperti bikin ngabersihan diri urang boh lahirna boh batinna seueur salarasna mungkin insyaallah pakai dibuat perkawis ieu tradisi adat Sunda anu memang masih kene hirup di wewengkon Jawa Barat ataupun di tata Sunda. Taya di antarana aya oge ieu kuda regong di Sumedang kuda tapi bisa joget. Ya oke sambil pakai bikin kuda proyek di sunatan abring-abringan dina kudanya dari kuda bobotohan. Salajengna urang tingali di dia sawataraha anu perlu diperhatikeun dina ketentuan nyusun tulisan anu patoy jeung bahasan budaya. Nah ieu pangitan kaji tantukeun arti topik di judul kadua tantukeun tema nantukeun topik judul syarat judul nu hade atau syarat judul nu hade tujuan tulis kumpulkeun bahan milah-milah bahan nyusun rangkai karangan anu ke ngawujud ngajadi hiji pikeun nyaritakeun hiji kajadian ngeunaan tradisi di Sunda memang masih kena hidup di tata Jawa Barat. Sok urang teh disebut teu bikin karya anu nonton anu baca bakal kataji sabab runtuyan susunan tina mimitinan keun topik yang topik susun rangkai itu benar-benar nuyu sareng lamun urang digarap. Kata pangkat anu peryogi kurang dipikir kayak bahasana tadi istilah sifatnya informal pakai bahasa anu sifatnya kepaguneman dengan kehidupan sehari-hari itu juga supaya gampang ke hati. Jadi tidak pakai bahasa-bahasa anu luhur atau bahasa-bahasa itu mata ke hati, tapi bahasa mata ke hati itu masyarakat baraya. Sakantenan pangkat dia buku sumber buku anu bapak di Jepang salira satahun semester ganjil genap dina mangga di perpustakaan aya kalayan mangga salira nyaos
kade di nama saya terus kurikulum nanti terus direvisi kurikulum revisi 2017. Tanya konten garapan unggaran di pengajaran bahasa Sunda kelas 12. Begitu sok supaya lebih jero, lebih gemet, tidak baca bukunya di bahasa unggaran. Sementara saya dalam biasa akan bikin Bapak, insya Allah sanes waktu sudah biasa tepang deui, biasa gemet satu deui, kurang dibungkas pemasan anggaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.